beres rumah piring dikebut-kebut katingali beureun ku masinis. Alah tanah bahaya direm sakalikeun. Bret nolot tina janela. Aya naon Mang? Teh naon kantun sambalna bungkus. Mananya eta dongeng entok nu zaman puburung? Entok teh datang ke tukang warung. Cek, cenah ka tukang warung teh. Aya naon? Rek meser nog entok abdi. Aya nog entok cek? Eueuh. Oh, balik deui. Isukna geus nalol deui. Aya naon teh? Aya nog entok? Eueuh. Balik deui. Aya nog entok cek? Eueuh, sakali deui sia datang deui talian ku aing. Balik sieun. Isukna datang. Cek, pek sia daun deui. Rek meuli tali cek. Aya tali? Eueuh, tamang. Eueuh, teu aya tali pisan. Teu aya ari kitu kunaon? Aya nu entok atuh. Nanyakeun heula. Sini tali. Atuh aya nu entok. Sia teh. Tah, urang mah dongeng hiji deui mah. Dongeng kuya tiluan kok. Kuya teh nu gede dua nu leutik hiji. Urang iuran cenah euy hayang ka restoran. Kulantaran duitna teu cukup, ngeuse meuli minuman. Dah. Kuya teh. Nya ngariung we tiluan. Barang rek minum pisan tiluan teh nya, breg teh hujan gede. Atuh, engke balik kumaha euy kahujanan. Ceuk nu hiji mau payung atuh. Embung jauh, mana atuh? Nuduh ka nu leutik. Mane nu pangleutikna ka itu balik mah heula mau payung daguan kurang di dieu. Moal sieun urang nyokot payung teh ieu minuman urang diinum. Moal. Janji bener ya lamun diinum urang mah kajen tertulis nyokot payung. Nya sok leos ini tidak guan 10 menit 20 menit sajam 2 jam juga 3 poe can datang kene weuh wae ceuk nu dua teh mesti nginum ya nginum rek regot pisan ai lo teh ti kolong kursi sok diinum moal tulus nyokot payung. Can ini sia teh saya 3 poe teh nempo ngawas. Aduh sadongeng siga dongeng anu kamari geus dicaritakeun urang sok seri wae teh. Heuh kareta api jeung tukang kupat. Kareta api keur melenceng tukang kupat dagang sisi rel beak meureun. Di kumah ai lap-lap beureum. Beres rumah piring dikebut-kebut katingali beureun ku masinis. Alah tanah bahaya direm sakalikeun. Bret nolot tina janela. Aya naon Mang? Teh naon kantun sambalna bungkus. Ai sia. Nanya kakak ya kaki dua pugu. Tah. Urang mah yang merampok. Aya rampok nya euy. Katemak tah. Katemak teh palebah deket beuteungna pisan. Datang ka dokter. Wah, dok punten abdi pangoperasikeun lah cenah ieu pelor dilebet tuh operasi ku dokter. Geus beres. Dijahit deui geus. Atos dok, tos beres. Nyaan tos beres pisan. Atos Ure demal mayar aing mah cenah. Eta ceuk dokterna paduli teuing da gunting negeri jero beuteung keneh. Reuwas ka fakta nyemak. Kajeun sia ada gunting negeri jero beuteung keneh. Tarek kumaha atuh? Tah, ai copet awewe mah eta. Apa nina bos keur pagelek-gelek nangtung. Aya copet awewe ngodok kana saku teu nyaho beureuh soek sakuna. Tobros jeung teu make celana jero deui. Begitu sup leungeun langsung didempet. Sok sia mending digerokeun copet mending usapan. Da cibatan digerokeun copet sieun tengtrem we diusapan. Sabot maju keul nama keul tapi kumaha da beureun. Aduh hayang seri wae urang mah